Sampurasun sadayana abdi Claudi Kesha tina 12 IPA 5 rek nyieun bala-bala. Sok atuh dilolojoan terusnya videona. Bahan-bahan nu rek digunakeun teh nyaeta aya katel, samsi, parut, peso, piring, gelas, mangkok, sendok, jeung coet. Lamun bahan-bahanna teh nyaeta aya tarigu sacakepna, engkol sacakepna, toge sacakepna, wortel, daun bawang sacakepna, uyah sacakepna, 4 siki muncang, katuncar sacakepna, 5 siki bawang bodas, 4 siki bawang berem, cai, jeung minyak. Nu kahiji pisan teh tumbukeun katuncar, uyah, muncang, bawang bodas jeung bawang berem. Mesekeun wortel jeung ngilu wortel. Saetos eta nyesehkeun toge, engkol, jeung daun bawang. Satuluyna rajangkeun engkol, jeung rajangkeun daun bawang. Campurkeun engkol, wortel, toge, daun bawang, jeung bumbu. Atos eta asupkeun tarigu sacukupna, jeung cai, satuluyna aduk rata. Saatos eta panaskeun katel, dina saneureutik tuangkeun minyak. Saatos panas asupkeun adonan kana katel ngagunakeun sendok. Goreng bala-bala ti kacoklatan. Bala-bala siap dihidangkeun.